Nek, tadi naon telepon? Bangun anu serius? Rek aya piobroleun. Urang ngobrolna di ditu di nu lega. Bukan di ditu ngobrolna. So enak geus di dieu. Mana rek ngomong naon, serius-serius teuing. Urang mah asa teu geunah aya beja. Maneh ngadeukeutan ka bogoh urang. Bener teu? Kabogoh maneh anu mana ieu teh? Maneh ngarekan urang loba ka bogoh. Ka bogoh urang mah eta hiji-hijina. Heuh ceuk maneh ngadege beja, urang ngadeukeutan ka bogoh maneh. Pan urang mah teu apal ka bogoh maneh nu mana? Mun bener maneh ngadeukeutan ka bogoh urang, ku urang mah maneh dilabrak. Urang mah moal nempo maneh badag leutikna. Ya terus enak kahayang maneh kumaha sok mempeng di dieu kagok lah. Ah, pokona mah mun misalkan maneh katempo ngadeukeutan ka bogoh urang mah gelutnya hayu sok. Heuh sok atuh rek gelut mah, samaruk urang rek mundurnya. Sok buru atuh. Mempeng di dieu buru hayu, arek mah. Samaruk urang rek sieun kitu ka maneh sok, werek nenggal mah. Ih, maneh teh. Cenah sia wani bieu. Kabur tinggal nu kawani gede-gede awak teh. Ya teu keuna we. Si kehed. Koplak awak gede awak kawani.